Summa alhamdulillah dina dinten ayeuna urang tiasa ngalakonan ka istiqomahan deui nyaeta seja milari ilmuna Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang neraskeun hanca deui sakantenan ngantosan guru urang dongkap rawuh ka ieu patempatan urang ngalajenkeun hanca fikih nya. Sada acan dilajeng kanu hanca dina kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali ngadawuh la tafrah illa bi ziyadati ilmin wa amali. Saur Imam Ghazali, orang tong pernah ngarasa bunga atawa tong ngaleuwihan kabungah urang tong leleuwihan dina rasa bunga kecuali ku cara dua perkara ya. Naon cenah cek Imam Ghazali teh bieu teh tong pernah ngarasa bunga atawa leleuwihan tina kabunga kecuali kedua perkara. Anu kahiji biziyadati ilmin, urang kudu bunga nalika nambahan kana ilmu pengetahuan. Janten di mana orang nambah ilmu pengetahuan, boh ilmu agama, boh ilmu dunia ngan ilmu dunia na diniatkeun karena ibadah. Tidinya orang kudu anton. Salian ti teu nambahan ilmu, misalkeun nambahan rezeki, kuduna dinten ayeuna teh dagang teh sakitu-kitu we, ari teu saacan angkat ka dieu teh jol aya nu ngaborong bari jeung di bonusan ngaborong dagangan 500.000 bonusna 10 juta atau teh ibu mimpi deui wae atau teh atau kedua atau alhamdulillah tah eta teh kabunga eta teh tong ngaleuwihan tina kabunga nambahan ilmu. Jadi di mana nalika urang nambahan ilmu agama urang kedah bunga gitu. Nu kahiji kedah bunga teh naon nalika nambahan ilmu. Anu kadua urang tong ngaleuwihan bunga kecuali ku nambahan kana amal soleh gitu nya. Nu kamari tara salat ayeuna jol rajin salat kudu bunga gitu Pak. Terus ayeuna rajin salat 5 waktu ditambahan sunnah-sunnahna kudu bunga. Nah cenah ban kudu bunga sabab ilmu jeung amal, ilmu jeung amal soleh eta teh anu bakal jadi sahabat urang nalika di alam kubur. Harta urang moal dibekel ka alam kubur gitu Pak. Anu dibekel ka alam kubur naon Bu? Ilmu jeung amal soleh. Amal tanpa ilmu kumaha? Menang ganjaran moal amal tanpa ilmu. Moal soalna naon? Ni dina nalika ngamalkeunna bisa salah. Ya abdi carita ya punya urang carita.
Ieu mah sanes ku teu acan nampi atawa kumaha abdi teh ieu naon mikiran kitu. Mikiran saparantos pun rama ngantun ke kersana Pak Haji Lili uningan ke Pak Haji Lili. Nah, ku abdi teh dipikir gitu. Dipikir teh sabarida penganggurannya. Pengangguran mah naon pada mulana? Ulang-ulang gitu kan. Ngopi we jeung ngarokok gitu kan, ngadu bako we gitu. Cari di bumi teh abdi teh ngopi ngahulang. Saur dina hate teh geuningan ditingali nalika almarhum ngantutkeun seueur nu nyaritakeun kasaeanana, seueur anu nyaritakeun bageurna gitu. Geuningan nu dicaritakeun teh amal saya mah ieu mah bageur, ieu mah rajin. Oh, nalika ningali hartana nu sakitu pabaharta meureunnya bari jeung can bareres oge gitu kan. Geuningan aya hartana mah geus ditinggalkeun maot teh ditinggalkeun we gitu. PR saha? Budakna anu ngurus teh gitu Pak. Kudu urus naon? Naon eta teh? Naon namanya teh warisan gitu Pak. Nya ahli waris kudu diurus-urus. Si surat tanah teh, surat bangunan teh, hutang piutang teh. Oh, geuning nalika maot teh anu dibekal teh amal soleh. Batur teh carita teh lain karena loba harta, lain karena boga bumi, lain karena boga sagala, tapi anu dicaritakeun amal soleh gitu. Dipikir oh geuningan harta mah ditinggalkeun tidinya dirobah nya teh Gusti ti dieu keneh abdi ngarobah gitu. Harita teh nuju ngalamun kan pun rama teh nuju ngabangun majlis gitu kan. Tidinya abdi ikrar Gusti ieu harta ieu majlis teh ku abdi rek sahawe nu mangke sok. Sabab naon? Dunia mah dibekal ieu mah harta rek dipake ngaos, rek dipake amal soleh sugan jadi ganjaran. Dan geuningan dunia mah sakumaha seueur mah, sakumaha megahna, sakumaha ahengna moal kabekal gitu. Mata jol aya nu makal ieu jol keun weos we dadul dunya gitu. Mata leres saur Imam Ghazali radhiyallahu anhu tong ngarasa bagja kecuali kedua perkara nambahan ilmu oge nambahan amal soleh. Sabab ilmu jeung amal soleh eta teh anu bakal janten sahabat urang maturan urang di alam kubur. Laras ibu misalkan aya tatangga maot nya, aya tatangga pupus gitu kan. Teu sakedik nu pupus di payuneun, nu di luar naon ngopi gitu kan. Saya laras dah. Leres kan? Tos di kos ngaropi mait tos disiap diibakan disolatkeun di kain kafanan dikuburkeun gitu tos dikuburkeun naon deui ngopi deui aya nu maturan teu di alam kubur nugikeun ka saterusna eta mait ya paling salami-lamina maturan di alam kubur ngan satengah jam tos setengah jam ditinggal ke gitu ya. Tah naon atuh nu jadi sahabat urang nu jadi babaturan urang di alam kubur teh nyaeta ilmu jeung amal soleh. Tah di dieu urang nuju nambahan ilmu, nuju nambahan amal soleh, nuju nambahan batur di alam
kubur suga we atuh anu nyalametkeun di alam kubur teh ku disalametkeunana sok ngariung dina hari Rabu nya. Hoyong ibu disalametkeun di alam kubur. Ayo mudah-mudahan we ieu niatkeun kangge ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nya. Sugan we urang mau teh nuju nyiar ilmu atuh leres daripada maut nuju tuang sebelah enak mah jawa sebelah teh musuhan deh kermah panas sebelah kalada gitu kan es jeruk tinu kene can kauyuh gitu terus kaselak ku ceker hayam maut nage nyerang kuladanya sugan we maut nuju nyiar ilmu ngan deui tong hoyong maut ayeuna. Ayat hoyong maut ayeuna bu ayat hoyong maut ayeuna lim nu hoyong maut ayeuna seueur masalah sih ayeuna. Mudah-mudahan sing diparanjang Gusti Allah Subhanahu wa taala nya. Oke, mudah-mudahan ku berkahna urang ngariung di ieu majlis sing ditambih-tambih ilmu agama urang, sing ditambih-tambih amal kasayan urang anu ngajatekeun bekal kangge urang di alam kubur tah kitu. Nah cenah kudu nyarios kitu meh urang dina nyiar ilmu teh semangat kitu kan. Kadang urang mah setengah jam sajam ya dina cari di majelis ilmu teh bujur teh asa panas gitunya asa non ngaran teh asa keraka gitu kan ya teu biasa calik gitu. Ai dipasihan kabar gembira mah mudah-mudahan urang teh sing betah di majelis ilmu. Orang ngeraskeun kanu hanca pikihna kamari nembe kana bab pardu-parduna aduh sok aradus ibu aduh pardu adus teh anu kaiji naon mila ulah 7 kali adus wae pokoknya lah base we rambutnya masyaallah. Parduna adus sabariji 2 anu kahiji nyaeta macamia anu kadua Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa imamin wa ustadzin wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ila anqal. Anu kadua tina pardu-parduna adus nyaeta ta'mimul badani bil ma'i ngaratakeun anggahota badan kucai. Jadi anu kahiji niat teras satos niat ngaratakeun anggota badan kucai. Al makna urang maoskeun kitab nanya. Al makna tina ngaratakeun anggota badan kucai nyaeta anasania yen sanyana nomor kadua min fardoil gusli tina farduna adus nyaeta isti'abu jami'il badani bil ma'i. Nu kadua tina farduna adus teh nyaeta ngalirkeun sadaya anggota badan kucai nya. Anggota badan teh di mana anggota badan ibu? Di luhur kepala sampai
ujung ke non telapak kaki gitu dikucurkeun orang teta nya. Terus basyaron si cai teh kudu kena kana kulit nya, kudu kena kana kulit. Nah cenah kudu kena kana kulit, lamun ngocorkeun cai sok kena kana kulit apa? Kosong. Aya perkara anu ngahalangan cai kana kulit. Aya naon? Minyak. Minyak terus teh naon di eta teh? Cet terus teh naon di sih? Hah? Kitek terus teh naon di make up aya teh make up? Aya itu tah berarti nalika urang adus urang kudu bersih tina cet, tina kitek, tina make up anu ngahalangan cai nya napel kana kulit. Si cai teh kudu kena kana anggota badan, kana kulit, wa zufron kudu kana kuku. Kadeta kuku mata nalika kuku panjang kade ieu berlaku dina abdas oge. Lamun urang ngagaduhan kuku panjang ada bade dipanjangkeun gitu nya sok aya nu manjangkeun kuku aya apanya biasanya belah mana iya jamorong punten keceplosan nya jam ieu urangnya jam ieu nya naon dikitek gitu Pak. Jam naonnya teh mempercantik ya. Ngan kade nalika abdas kuku panjang ya. Kuku panjang cingir misalkan di hadapan kuku si cingirna kudu bersih tina kokotor. Ejeul nalika kuku urang panjang si batin kukuna handap kukuna ge kudu kabaseuhan. Lamun anu panjang gitu mata manjangkeun kuku teh hukumna makruh naon tadi teh bising teu sah nalika urang bersuci. Salian ti teu sah bersuci bising aya panyakit anu nempel dina kuku gitu. Jaban sok ka sawah mah gitu banyak letak pukul koneng gitu Pak. Kade tak kena dibersihan gitu. Maka makruh hukumna panjangkeun kuku. Ayeuna urang tatarucingan saha nu pertama kali manjangkeun kuku? Setan. Oh, setan paraca kukunya. Saha nu pertama kali manjangkeun kuku? Hah? Ayo nu terang dibasihan hadiah ieu lain mineral. Nu pertama kali manjangkeun kuku teh nyaeta Fir'aun. Fir'aun berarti nu sok manjangkeun kuku balaga. Oh itu sanes sabi temannya beneriosa. Nu manjangkeun kuku teh nyaeta Fir'aun pertama kali nu manjangkeun kuku Fir'aun. Tah kade dina adus si kuku kudu diperhatikeun. Wa sya'rat kudu kacayan rambutna oge. Si rambut kade kedah kacayan. Misalkeun bising naon ngaranna teh kedah mata kudu digosok-gosok teh kudu dugikeun ka kulit mastaka. Misalkeun urang gaduh rambut panjang. Tah si rambut panjang teh si caina teh kedah karasa karena kulit mas taka. Kan ini masuk aya di rambutnya dikeritingkeun gininya digimbalkeun gitu anu ngahalangan cai karena kulit. Lamun eta rambut ngahaja dikeritingkeun teh ngahaja ku nyalira gitu tanpa tumbuh dengan sendirinya siga orang mana? Orang Afrika kan galalingnya teh heras gitunya eta mah naon tumbuh punya lira gitunya. Jadi
walaupun tos digosok-gosok teu keuna kana kepala ge dima beda deui lamun kunyalira digalingkeun teh kunyalira aya bahasa nama naon eta teh dikimbalkeun gitu rambutna teh teu keuna kana cai wayahna rambutna kedah dilereskeun heula supaya si cai keuna kana kulit mas taka. Nah, dina adus mata adus sunnah dikosok-kosok nya kulitna kudu beunang cai, kukuna kudu beunang cai, rambutna kudu meunang cai, zohiron wa batina bade eta naon anu dizohir atawa batin teh atuh kuku panjang handapna eta kada kaca ya nya. Terus wa ma zahara min anfi majdu'in jeung kudu kacayan tina luarna pangambung anu kapotong. Misalkan nauzubillah aya jalmi nya cilaka pangambungna teh sapat gitu kan, pangambungna teh sapat eta nu sapat eta nu kapotong si zohirna, zohir pangambung kedah kacayan walaupun tadina anu kapotong teh eta teh bagian dalam tina pangambung gitu ya. Terus rorombeheun kade eta nu sok ka sawah sok aya rorombeheun aya karanteurnya rorombeheun kade rorombeheun oge kedah minimal kedah kacayan. Nah, sahabat gitu ya. Jadi kesimpulan nama kieu we atuh di aos keuting panjang teh sarahna. Kesimpulan nama di mana nalika urang adus wayahna si cai kedah keuna kana kulit anggota badan urang. Mata engke aya pasunahan sateu acan adus. Nah kedah aya pasunahan supaya nalika urang niat adus si adus urang sampur nah sadayana kabasu gitu. Karos ibu aya perkarosa aya naros teh aya naros. Ibu aduh seberapa kali jadi itu? Ayo nama nggak 3 bulan sekali ya? Oh 3 bulan sekali. Pengantin anyar mah sepoe 7 kali. Pengantin anyar 7 kali ya satu itu, masya Allah. Nah, ini orang ngajengeun. Walil gusli sunanun kasiratun. Sunnah adus. Sunnah adus anu kahiji al-qiyamu di mana urang adus sunnahna kedah ngadeg. Naon cenah sunnahna nu kahiji ngadeg. Ai teu ngadeg mah ibak biasa mah nya sunnahna mah sabari joko gitu ba nya. Lamun adus sunnahna kedah ngadeg. Nah bet kedah ngadeg supaya tadi teh supaya si cai teh ngalir ka sadaya anggota badan. Komo anu patuangana lemah gitu kan sok aya ini berlemak berlipat-lipat. Ayo sok cingogo wae. Sok cingogo. Ya cingogo wae. Oh asal dikosokan we. Ya. Si kulitna asal dikosokan nya. Wios kata asal mah terang kan ya. Tah ayeuna mah lamun tos terang sunnahna adus teh ngadeg urang can doa. Sunnah adus ngadeg. Kieu nya. Sunnahna teh nu kahiji ngadeg, nu kadua menghadap kiblat. Kiblat ke mana? Kiblat ke mana? Ka ditu nya. Nya ieu contohna menghadap kiblat. Nyandak cai
Ya. Terus nyandak cai, ya misalkan gayung ya. Iya nyandak cai, ya nyandak cai ya. Tos bade adus, tos ngalakukeun sunah-sunah anu sanes. Ieu mah tata cara heula. Nyandak cai sabari ngadep kiblat, niat abdi adus karena ngangkat hadas ageng lillahi ta'ala. Carana bersihan heula anu belah kanan, lamun ku gayung, mun ku gayung belah kanan heula belah kanan bersihan kosokan jeung kelek-kelekna jeung lipatan kulitna misalkan teu aya lemakan bersihan kosok-kosok payun heula. Nah di langkung eta nu eta. Naonna? Mana? Wah ieu mah terangnya dina nya. Bukan mah ada lipatan-lipatan bersihan kade. Gitu. Sampai bawah, gitu kan? Sampai bawah segala buaya nya. Nu kadua candak deui gayung di belah kanan nya tos payuna anu kanan kakara marsihan anu pengker kanan anu pengker gosokan anu pengker teh neurikeun ka sadayana kitunya kelan taraga gosok mun taraga gosok mangge beda deui eta adus deui kayak gitu nah nu payun kanan aja teras anu pengker ka kanan tos kitu kakara tos sadaya anu kanan kabasihan kakara anu kiri sunnahna 3 kali lamun ngangge gayung ngangkade dina masalah cai sibakna kedah anu 2 kula lamun kurang ti 2 kula misalkeun niatkeun ieu misalkeun nyandak gayung niatkeun candak cai niatkeun si panangan diniatan ngajadikeun gayung jauhkeun kocorkeun kana anggota badan nu kanan payun teras nu kanan pengker nu kiri payun nu kiri pengker 3 kali uihan sunnahna matak jalan pintas nama lemah hoyong sae ngangge shower itu gaduh shower gaduh gayung bolongan dia kan parawan atau kerana keresekan bolongan jika keresekan teh gosok-gosok gampang tetap bersih. Nah, jadi sunnah adus teh ngadeg, nu kahiji sunnah adus teh ngadeg, nangtung, nu kaduana mayun kaki. Sunnahna deui anu katilu nyaeta wal wudu abdas heula. Jadi sunnah nama ngadeg sunnahna kieu. Sunnahna kieu nya sate acan adus sate acan niat adus sate acan niat adus sate acan abdas banjur heula naon namanya teh alat vital alat vital naon atunya bahasa nantinya naon bahasa nurul kemaluan gitu nya iisin naon isin gitu nya gitu larangan gitu nya sate acan adus ngadeg kiblat candak cai bersihan heula larangan urang bersihan heula sadayana mun sae mah sunnahna naon kencing heula gitu papang heula sae mah naon saena papang heula supaya naon supaya bisi aya air mani anu sesa dina larangan urang keluar kadorong ku cai papa ku cai pipis heula tos pipis basuh larangan urang bersihkeun
gosok-gosok panangan gitu kan, kumaha sunah-sunah wudu we, gosok panangan sela-selana, gosok sampean, terus kukumur nanti ngalebatkeun cai kana pangambuk, mersihan lipatan-lipatan lemak anu aya dina badan urang, tos bersih sadayana kakara abdas, tos abdas kakara niat adus, harus gitu, harus bertarusan tuh ayah, wah paniter masya Allah, sip, nah, gitu adusnya sunnahna kangge mandi besar mah, ya. Ngojai, teu sauyos ngojai ge asal caina ngalir, asal caina leuwih ti 2 kula. Hoream di kamar mandi mah da bumi sisieun walungan gitu kan ya. Bersihan we ngeuleuh ka walungan. Kucuk jiga bebe. Jiga bebe kieu ya. Tos gitu, tos bersih abdas heula gitu. Teuleum we sabari gosok-gosok. Pas teuleum pas niat aduh, gosok-gosok gitu kan. Ya wehnya. Masuk ibak di walungan. Saat. Di kolam renang dana naon, di kolam renang asal leuwih ti 2 kula. Katanya di balok kolam renang teu naon asal naon leuwih. Kulan? Bukan pakai karojai, pakai di atur haji sana pakai kojai, pakai bebersihan. Oh, betul. Soalnya lebih ti 2 kula, cuman sareng teu barobah. Lamun dina lamun misalkan di kolam renang kan sok kolam renang mah sok parapang di kolam renang ya umum gitu. Salagi caina teu barobah tina bau, tina rasa, tina warna, maka suci. Mun barobah tina bauna nu tadina bau kaporit jadi bau pesing, misalkan warnana nu tadina biru dan ku sabab sakola menang teh 100 jalmi parapang di dinya jadi warna koneng biru itu eta najis ya. Nah, saya nak kumaha di walungan saya di shower saya gitu ya. Karos berarti pardu adus teh aya sabari hiji cenah 2 anu kahiji niat anu kadua ngaratakeun anggota badan kucai sunnah adus nu kahiji ngadeg, anu kadua mayun ka kiblat, anu katilu mersihan sadaya anggota badan gitu Bang. Kalebetna sapoto sunnah wudu kukumur kalebet cai kana pangambuk naon ngasela-selai panangan oge sampean teras abdas teras niat aduh sabar terus gitu nya. Panginten eta parduna aduh karos terus dipersimpul anu naros saya mudah-mudahan manfaat khususnya kami pribadi umumnya kami sadayana. Oke, mudah-mudahan orang sadayana sing dipaparinan ilmu anu manfaat, sing dipaparinan katakwaan oge kaimanan ka Allah Subhanahu wa taala, sing ditambih-tambih deui kaimanan urang ka Allah, katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Oge, mudah-mudahan ieu wasilahna urang ngariung di tempat nyiar ilmuna Allah sing ngajantenkeun panyalamet urang di alam kubur oge sing janten panyalamet urang di akhirat ke amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sing panjang wiswa sadayana sing dipaparinan kesehatan sing dipaparinan keberkahan
digampilkeun sagala rugi urusanana amin ya Allah ya rabbal alamin. Panten kitu dibados disebutkeun sakitu ayeuna urang ngarepkeun kana nasihat-nasihat anu bade dididikeun ku guru urang sadayana. Afu minkum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.